Kadio. Orang ngopi yuk. Orang ngopi. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Ayo orang ngopi kadio. Ya, Mbak. Ini Mbah, saya ada perlu sama Mbah nih. Apa ini teh? Perlu apa? Mbah, saya sebenarnya mau ngirim. Mamah muda. Gampang di dieu mah. Alah, nu kitu mah cetek, loba. Ngabadog di dieu mah. Sebenarnya ada di mana, Mbah? Aya di dieu, deukeut di lembur ieu pokokna mah geus apal Abah mah. Cantik. Kembang desa eta mah kembang desa. Moal aya bandingan salembur ieu mah. Kembang desa di sini. Eta. Saya masih belum. Ya. Kira-kira itu modelnya kayak gimana, Mbah? Wah, artis mah lewat kabeh oge. Pokona mah teh urang berombla ya ieu Mbah. Cuk, aya tamu ye. Sok suguhan kopi, Cuk. Iya, Mbak. Terima kasih ya, Cu. Tah, eta teh ijuk Mbah. Ijuk salosin eta. Wah, banyak banget, Mbah. Atuh Mbah teh, aduh arah. Memang udah berapa kali kawin? Waduh, lamun kawin mah teuing Mbah mah pohok pokona mah teuing sabaraha kali kawin Mbah. Berarti istrinya banyak loh. Wah, teu kaitung sigana mah da poho teuing sabaraha kali kawin Mbah teh. Iya, tapi kalah sama orang ganteng ya, Mbah. Wah, makanya ganteng tuh bukan jaminan. Lain jaminan jelema ganteng mah Mbah ye jaminanana mah. Teh apa Pengen kawin aja, Mbah. gampang pengen kawin mah sok lah. Pokokna mah asal didinya hayang itu nanggungan ke Mbah dijamin bakal daekeun. Berarti saya bisa kawin lagi dong, Mbah. Bener dijamin ku Mbah. Mau kawin lagi kamu? Nggak inget di rumah banyak anak. Setuju tadi Bang. Enggak tanya si Mbah, enggak saya. Yang bener. Cuman saya mau minta itu doang, minta apa? Minta Tadi Saya dengar sendiri barusan. bener. Jangan bohong. Mbah, Neng. maaf, Neng. Kamu gimana sih? Kawin, saya usaha dulu di rumah. Jangan Ayo, dulu. balik, teuing. Yang Saya bener nungguin. dulu. Istri Jangan saya begitu. mau nungguin. Istri saya nih, dengerin. maaf, Mbah. Dengerin dulu, dengerin. sama bener teuing. Nah, saencan lanjut kana carita barada biar si anu kaopat. Mending urang ngopi heula. Tak aya kulu boleh. Mana Bah? Kulu boleh dia kulu boleh. Ui surup enak bata teh nu ungu coba tabah di kumaha tah. Dah tuh. Nu ungu teh pedo pisan ieu teh karasa. Jiga nogan nya. Nah, nogan. Ngeunah. Nah, Kumaha jeung kopi naon eta? didorong ku kopi hidung anu pahit. Aduh ngabibita wae si Mbah malah. Aduh, kuring beuntapan nikmat pisan. Tah naon tah? Kue ali ieu teh Oh, ngaranna. ari kue ali teh tina naon Bah eta? Tina tipung beas diemple-emple. Naon deui tah? Gula beureum. Gula beureum. Oh. Ngabibita wae si Mbah mah aduh. Ari teh kue ali teh dikumahakeun saca digoreng teh Diemple-emple heula. campurnya meureun Campur jeung cai gula beureum nu Oh, geus gitu. ditaeur. Oh. Ada pedi teh di bolongan teh dicolok ke curug. Mata disebut kue ali teh jangan teh jiga ali barol yang tengah nanya Mbahnya. Aduh, nikmat pisan. Tapi Bang mesti sabar han karena nonton bersih ya teh. Panteng terus we channel Jona Jadwalna ulah poho ulah galideur ka mana-mana. Panteng terus channel Jona Jadwal. Pasti biar sih anu kaopat baladana pasti bakal bijil. Ya tuh Bah ya. Hayu sok urang lanjut heula ngopina nya. Asik. Daweung menak di pajajaran abdi teh diajar
ngajurung ya mah. Laksana ayang ka kota teh. Ngajurung kumaha ya teh? Iya, yang jadi artis. Oh. Laksana aya mah. Aduh. Ieu teh. Aya mah laksana. Heeh. Aya menang nginjem dia duit di Oh, nyonya. teh si nyonya teh ya. Si aya emak. Oh. Si aya emak. Emang konon lamun aya emak kitu? Emak bisi menta. Oh. Ieu pan duitna bisi teu mahi. Yang ka kota Oh. ieu teh. Urang beureikeun kana eta nya. Kana baju pokona mah ka salon di pesel pokona namanya. Yang penting mah keun bae lah duit tareeng oge. Yang aduh ieu teh arek di pesel, arek di rebonding, jang meuli baju. Aduh laksana ieu mah yang jadi artis teh. Aduh ieu duit beli barureum kieu ya Allah. Mudah-mudahan we ieu teh sing aduh. Heula geus nepi ieu ka kota geuninganan. Ayeuna mah urang ka neangan salon. Rek naon teh ka salon? Urang ka salon teh urang lah di rebonding meureunnan da urang teh rek jadi artis. Rek di rebonding. Heeh, tades di rebonding teh beh rada alus. Beli kacamata. Urang Wah, pakai kacamata segala. urang make kacamata ban beh matching meureun urang teh. Kana yang jadi artis teh meureun bi arsih teh. Oh, gitu. Pokona mah rada matching we lah tah. Geus kitu teh urang neang kadaharan anu enak. Kadaharan naon teh? Pokona mah kadaharan artis we pokona mah nu ngeunah-ngeunah urang coba da bi arsih ge meureun nek jadi artis ieu teh. Oh, rek nyobaan. Jadi- Milu atuh. Hayu urang mah urang neangan anu kadaharan anu enak yang penting mah urang kumaha cok artis kadaharanna da bi arsih ge pasti urang neangan da bi arsih ge jadi artis urang coba ayeuna mah Pan mahal bi arsih? yakeun bae engke da meunang duit geus jadi artis mah. Oh, jadi rek make duit menang nginjem teh jadi pake dahar ke restoran. Ayeuna mah arek ka restoran, ka pizza, pokona mah urang neangan anu kitu-kitu nu enak-enak we artis. Hayu tuh ya milu ah. Hayu, ayeuna mah urang neangan nu enak-enak. Hayu biasa minum. Pada, permisi. Ieu da salona teh. Bener, ieu masalah dia. Gadis Ali si lesung pipit lalu lenggang di kebun raya sambil senyum kerling sedikit. Aduhai dek, ku terpesona. Unggas dan merpati hinggap sekejap tertegun senyap. Detikan jantungku nyaris terhenti, tak sadar diri gelis teuing si lesung pipit bagi
Ayeuna orang meuli kacamata heula. Taguan nya urang meuli kacamata kan beh matching. Ayeuna mah Orang gaya. nya gaya. Anu enak-enak ning artis pokoknya mah urang teh urang makan-makan kemon. Aduh. Ya. Makanan. Oh, eta naon ya? Aduh, iya. Makanan non aman. Bau. Pada teh makanan artis lu gitu. Iya teh makanan artis. Aduh. Ahum. Nah, langsung semua itu. Ahum. Layan. Iya, Bu. Ahum. Asam ya cenah. Emang begitu rasanya, Bu? Minum. Minum lagi gini mah. Asih deman. Sireun kumaha ya teh? Cai naon ieu? Aduh, Eta anjir teh jos. ieu. Ieu naon ieu? Ieu kos guling. Sok bisa deui eta tah. Iya. Bisa deui. Ieu nu kieu. Ieu mu. Yang beakeun heula. Ieu beakeun. Aduh, engah. Pan meh tuman jadi engke pan jadi artis. Tah, tah kita jadi artis teh meureun makanan teh nu giji-giji meureunnya. Buka tuh kacamatana buka. Tong kitu makanan meureunan pan ari artis mah kudu anggun, diajar anggun. Cok minum atuh. Gelas nage. Aya sukuan. Makanan teh ieu mah asam manis-manis asam ding kitu tah. Aya pangsetan. Teuing dirasa-rasa asa teu ngeunah-ngeunah keneh sepan bolen. Oh, gitu. Pan bener. Meureun urang teh kudu diajar. Oh, Da meureun beusi kete- teu beuki oge. jadi artis meureun kete disuguhan teh di hotel teh nu kieu meureun. Di restoran makanan yang enak-enak. Da meureun ayeuna teh kudu belajar. Namanya meureun di hotel aya sepan bolen. Moal aya di hotel. Nah, jadi meureun ayeuna mah nek diajar, berarti teh dirasa-rasa gitu. Sok dirasa-rasa kumaha coba dirasa-rasa. Teh panset, asem, ada, makanan naon ieu mah da geuning, lain makanan jelema. Oh, ari geus makanan naon? Nya beureuh makanan artis. Oh. Artis teh meureun kuduna teh nu kieu Tah, tah. gitu. Enek belajar, Oh, kudu halus makan atuh. ieu. Nya. Ari minumna ieu naon jeung bajigur enakan mana tah? Aduh, ieu mah meunah keneh bajigur. Ngan meureun kete eueuh bajigur tadi di Ari tumah rasana meureunna. kumaha gitu rasana? Asa teh kalapa lain, ieu mah lain bajigur lain. Asa-asa kieu geuning teu ngeunah. Hasum-hasum gitu nih. Pokona mah teu enak we ngan meureun ieu teh kudu belajar. Maksakeun ya. Heeh, maksakeun da meureun urang teh hayang jadi artis engke teh meureunan. Jadi kudu ayeuna teh masakan teh nu kieu kitu dibiasakeun. Oh, gitu artinya. Klik diajar imah meureun. Ya, sok. Sok. Tah. Layang, bungkus. Layang. Nah, arek dibungkus Arek dibawa ka imah diajar di rumah teh kitu. Makanan nu kieu supaya meureun kete beh teu Kuman. kaku heueuh ta eta beh teu kaku meureun ieu teh makanan nu kieu kitu. Oh, jadi arek Dek dibungkus. dibungkus.
Kunaon biar sih? Sebel. Angin. Tadi makan pizza. Oh, obatan. Mana? Warung. Punten. Iya, Beli obat tolak angin ada nggak? ada. Iya. Sakit apa? Masuk angin. Saya teh iya. Oh, masuk obat. angin. Wah, gaya amat ini. Kenal ya? Wah, Saya itu Biarsi. Iya, artis ya. Artis baru ya? Iya, Oh, iya. artis. Iya, makasih ya, Bu. Iya. Artis mah tuh jangan masuk angin. Iya, itu bekas makan pizza. Waduh. Mabuk. Tah pemirsa kumaha kesan-kesana carita balada biarsih anu kaopat tergantung pemirsa sadayana penilaian aya di pemirsa. Tah sakitu deui carita ti Mbah mah ti Jona Jadul Entertainment. Jadi ngesan sakitu. Aya lanjutanana teh. Aya keneh engke lanjutanna insyaallah. Oh. Tunggu we matakan panteng terus kudu setia kana Jona Jadul teh atuh nya. Pokoknya mah panteng terus Jona Jadul. Ulah pindah-pindah channel lamun bisa mah nya.